Sabra liter iya nyebar tahun kamari. Aku merasa lang 10 liter makan nyebar. 10 liter. Wah, Ngebi aku keong banget. keong sarua. Soalnya Atuh kula ge teh nyebar sampai ke 3 kali Kak. Atuh pertama 15 liter, nu kadua kula ditambahan deui 20 liter. Nu katilu kalian 5 liter. Beak ku keong. Masyaallah. Eta keongnya unggal sore ditoongan eta sawah. Menang 2 karung mah eta keong. Masyaallah. Haju teu panen meureunnya. Ayo panen baik gitu Kak. Menang basa dahar-dahar baik. Alhamdulillahnya. Gitu. Disebut ngapa banteu gitu. Kula ge meureun panen ngeun meunang nan sakarung 2 pocong. Tapi alhamdulillah gitunya masyarakat meureun eta lah hasil gitulah nyawa. Alhamdulillah sok ngajakat bae gitulah. Menang bae jakat eta mpu sakintal 2 kintal gitu. Jika kanyawan di belah mana gitu ya? Tadi tebasan teh ya. Oh, Deket Cijaen teh ya. tiga di dia. Kakarman geun nya. Eta nu kakarman belah mana eta? Itu udah kasar juga ya. Oh, kasar juga kasarun. Nah, karena di dia. Oh, dua ceblek. Bagus eta nu kasarun mah eta. Bener hejo. Bisa gitu nyawan ya. Ditengoan bae ya. Ai kula mah eta nyawa, geus ditancepkeun mah ditinggalkeun. Paling ditengok nyemprot. Iya, dong kadang-kadang mah kumaha karayang eta sawah. Karayang dong. Iya ge. Kerja gitu. Cenah ngajadikeun Gusti Allah ya meureun nya urang mah cuma nyareat doang. Nah, ajeuna mah. Tarima ke mana sak mah uyan bae panen bae. Nu penting mah ceuk paribasa teh urang cukup lah. Ya. Anak boga sabaraha anak? Berdua mah Kak. 2 boh. Tuh pula mau ke betilu. Ada.